A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tijan Dorori. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ieu waktu ieu abdi bade ngacoba-coba ngalugoh sareng memaknai salah satu kitab dan isinya memuat tentang ilmu tauhid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kabeh ge tos pada terang atanapi pada uninga yen ieu teh kitab anu disenter tah nya kusim kuring nyaeta mangrupakeun kitab anu lebetna memuat perkawis ilmu tauhid. Nah, dinamian ieu kitab teh kitab risalah Syekh Al-Bajuri fi ilmi tauhid anu disarahan ku Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani dengan nama Sarah Tijanud Daruriyu. Nah, nyarahan kitab risalah Syekh Ibrahim ketempo Syekh Ibrahim Al-Bajuri fi ilmi tauhid. Nah, hadirin kaum muslimin anu mana pangintennya dina ieu kitab teh memuat kana aqaidul iman anu mana eta teh aqaidul iman teh parantos tepireu deui tos kakoncang tos ka kuping gitu kan kusadayana insyaallah parantos uning yen yen aqaidul iman nyaeta aya 50. Nah, mana anu 50 teh mungkin dimuat dina ieu kitab Tijan atanapi dina kitab risalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Wajib eta teh pikeun urang jalma Islam kudu terang kudu apal kudu nyaho kana aqaidul iman anu 50. Nah, eta teh 20 sifat anu wajib di Gusti Allah anu kudu dipikanyahokeun ku urang sadaya. 20 sifat mustahil di Gusti Allah. Hiji sifat anu menang di Gusti Allah dijumlahkeun janten 40 hiji. Tambahan deui 4 sifat anu di para rasul 4 sifat. Ya. Sidik, tablig, amanah, patonah. Anu mustahil sabalikna di para rasul. Jadi eta teh 8. Sareng hiji sifat anu menang di para rasul jumlahna jadi 9. Nah, 40 hiji ditambah 8 janten sadayana teh 50. Eta insyaallah dimuat dina kitab ieu risalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Tah hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Nah, dibuka ieu kitab teh aya sisina aya tengahna. Ieu sisina ieu tengahna. Nah, anu sisina ieu anu ditunjuk ku sim pribadi tah. Ya. Eta teh mangrupikeun kitab risalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri sisina tah. Nah, upami anu tengahna iteh kitab Tijan Daruri anu dita'lif ku Syekh Abu Abdul Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Syekh Umar Nawawi Al-Bantani. Kitunya tengahna tah. Jadi dina kesempatan ieu sim pribadi arek belajar ngalugoh sareng memaknai. Kos gitu. Karkaresal ya pokoknya namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif ada kitab rahimahumullah nafa'na wa bi ulumihim fid darwain amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah Rahman kang mapari nikmat agung ya Allah. Rahimi tur kang mapari nikmat cilik ya Allah. Alhamdulillah tawi jenis puji kang papat. Lillahi ikut tertangtu kadue Allah, ikut tetap kadue Allah, ikut kamilik Allah, ikut hak Allah. Ya. Bisa dijadikan alif lam lil jinsi, lam lil istighraq, lam lil istihqaq. Tah alif lam anu aya dina lapad alhamdu eta parantos ka ma'lum atanapi parantos ka uninga. Kurang sadayana bahwa sanyana alif lam anu aya dina lapad alhamdu teh tiasa tilu wajah. Benang alif lam lil jinsi, tiasa deui alif lam lil ahdinya, tiasa deui alif lam lil istighraq. Nya kitu oge lam anu aya dina lapad lillahi sami eta ge tiasa tilu wajah. Tiasa alif lam lil milki, tiasa alif lam lil ikhtisos, tiasa alif lam lil istihqaq. Jumlahna alhamdu eta teh menang salapan wajah. Ngan lamun ditaros atanapi dipilih ku urang mana anu leuwih hade, nyaeta anu kawan. Nah, jumlah jamleh alhamdulillah eta teh kurang lebih benang 9 wajah. Aya nu nyebutkeun 12 wajah bener, nu 9 wajah bener. Lamun alif lam anu lam lil istighraq kabagi deui kana dua bagian. Aya alif lam lil jinsi fi dimnil afrod, alif lam lil jinsi fi dimni ba'dil afrod. 3 kali 4 12 bener. Anu nyebutkeun 8 wajah bener. Nah. Jadi anu alusna anu diangge teh alif lam anu aya dina lapad alhamdu eta kurang diangge alif lam lil jinsi. Terus alif lam anu aya dina lapad lillah alusna eta kurang alif lam lil ikhtisos diangge nya.
lam lil jinsi lam lil ihtisos ay jinsul hamdi muhtasun lillah. Alif lam anu aya dina lapad alhamdulillah. Jadi kurang lamun arti ma'anan teh alhamdu utawi jenis puji kang papat iku lillah tertangtu kadue Allah. Opat puji teh puji kodim ala kodim, kodim ala hadis, hadis ala kodim, hadisun lil hadisin. Anu mana sifat Gusti Allah teh Robbil alamina. Anu mana sifat Allah teh Robbil alamina. Kang maparin Allah. Wassalatu wassalamu lan utawi rahmat Allah. Wassalatu wassalamu lan rahmat Allah. Wauna teh wau istinab. Wassalamu lan utawi hormat ala Rasulillah muga tetap ing atase utusan Gusti Allah. Tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu manana sholat moga wuwuhi rahmat takdim Allahu sapa Allah Gusti Allah. Gitu. Wassalamu lan muga ngahurmatan alaihi ala Rasulillah. Nah iku ala Rasulillah. Nah ieu teh khobar mubtada kucir majrur. Nah urang keur ngaluguheulan ya kitunya ala Rasulillah mubtada kucir majrur eta teh lebetna teh khobar guer munfarid, khobar guer mufrad. Sebab khobar aya dua, aya khobar mufrad sareng khobar guer mufrad. Dan tawisna khobar mufrad teh kucir majrur. Aya opat teh nya jer. Aya majrur, aya jorob, aya mubtada, aya failihi, fiil failihi opatna. Di mana-mana atanapi di garis bawahi kurang kilah. Di mana-mana aya khobar terbentuk tina jar majrur. Sinarang dorot mangka eta teh hakikat nama, mangka eta teh hakikat nama. Ku jadi khobarna teh lain si jar majrur jeung dorob. Tetapi talukna jar majrur sinarang dorob. Eta teh nakdirkeun makna kainun awis takor sakumaha sairan. Ibnu Malik dina Alfiyah. Wallahu alam bisawab. Magero dia.